Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi patepang di sarang simkuring acingkleng ngalangkungan channel acingkleng genep salapan. Mudah-mudahan para wargi sadayana sing adina kesehatan lahir batin dara gengkeun rizkina tur salamina dipupru kukanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahila wargi simkuring haturkeun nuhun kana sagala pangrojong ti palawargi sadayana. Boh nu parantos masihan subscribe-na, nga-like sareng share-na, oge nu parantos lalebet komen-komena hatur nuhun pisan. Mugia segala kasihan palawargi sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga wargi urang sami-sami Bandungan kumaha lajenganna ieu carita nyambung anu judulna Pentra Jawara Tanggoh Nincak bagian ke-38 karyana Kang Basarah. Sok wargi sadayana mangga betot bantalna ngupingkeunana berenang karak ulah hidap disuruh peuteul cikopina palawargi am goreng ulena prung palawargi wilujeng ngadangukeun. Palawargi sadayana bada isa alitan juragan raksa kitu di andi sabatur-batur tungtungna nepi ka lemburna juragan raksa. Serog nepi ka hiji imah nu gede tur tahaga pisan. Ayo Kasep, Pentra, aya andi oge sadayana. Tah ieu saung ama mah Kasep. Cek juragan raksa ngaamakeun ka Pentra teh ayeuna mah. Bari harita lempang muru ka imahna. Malah Nyi Sokawati geus bisa lempang bareng ngarendeng jeung Nyi Mas Ganteng Manik. Tapi pabetem-betem we hare-hare. Sup palawargi harita arasup ka jero imahna juragan raksa. Ari Kimursa dibaturan ku ehon kitu di Ohim. Maranehna ngabejaan katua kampung tur ngabejaan oge ka kulawargana Ki Darmo jeung kulawargana Ki Odang. Nu palastra akibat tarung jeung begal di Pasir Landak. Kakaragegek dariuk palawargi juragan raksa teh cantuhus kesangge cek paribasana. Di buruan imah geus rame keluarga. Malah kadenge aya nu rawah riwih, ceurik matak ngagempurkeun. Horeng atuh teh jigana kulawarga Jang Darmo katut kulawarganya Jang Odang. Juragan raksa dituturkeun ku Nyi Sutinah. Kitu deui andi Pentra jeung nu lainna harita muru kaluar. Manggihan warga utamana rek ngejelaskeun naon nu geus kajadian ka Darmo oge ka Odang. Kalawan dibantu ku ketua kampung
Kulawargana harita oge narima kana kenyataan sabab memang maranehanana nyaho resikona lamun usaha ninggalkeun lemburna. Sabab geus lain beja palawargi, geus loba jalma nu dibegal alatan baralik usaha kalawan ngabogaan resiko model Ki Darmo kitu di Ki Odang. Juragan Raksa manehna hampuraan ka kulawargana sabab samemehna geus ngawanti-wanti resikona lamun milu dagang sabalembur teh. Tapi da kulawargana Ki Darmo jeung Ki Odang nyaksian sarangan yen Ki Darmo kitu di Ki Odang nu maksa hayang marilu teh. Palwargi sadayana, Juragan Raksa nangkes sakabeh biaya pemulasaraan mayit. Malah nepikeun kangayakeun pangajian atawa tahlilan kabeh ditanggung ku manehanana. Malah Juragan Raksa bakal ngahibahkeun sebagian hartana pikeun dua badegana nu geus jadi korban tur bumela ka manehanana. Memang palawargi kabeh ge teu nyalahkeun ka Juragan Raksa. Da lain sakali dua kali Ki Darmo jeung Ki Odang teh marilu dagang jeung Juragan Raksa. Teu aya kajadian naon. Ku hal eta palawargi tungtungna kulawargana narima kana takdir nu tubiba kamaranehanana. Sanggeus rengse mulasara kana dua layon, malah peuting harita keneh langsung dikurebkeun. Atuh warga teh harita bubar. Bari rencana isuk rek diayakeun tahlilan di imahna Ki Darmo kitu deui Ki Odang. Katua kampung jeung sebagian kokolot eta nemur corenda teu waka baralik ngahaja hayang ngadenge nu leuwih jentre jeung hayang nyaho oge lalakon bet bisa panggih jeung rombongan Andi. Kubaratah jongjon teu karasa nya dina wanci janari leutik tungtungna patua jeung kokolot lemur paramit rek baralik ka imahna. Atuh kitu deui Juragan Raksa ge nitah istirahat ka pentra sabatur-batur. Isuk deui cenah ngalalakon mah kitu ceuk Juragan Raksa. Kirawan subuh hawa menitiris mantak mucicid da puguh keur madi pelemuran nu diaping ku gunung-gunung. Sora manuk meni recet di pakarangan imahna Juragan Raksa. Pentra jeung Andi kitu deui ehon ohim harita rengse sarolat subuh malah Sukawati geus ngidu berjamaah. Dina waktu keur wiridan Sukawati mah minang maling reret ka pentra teh ku tutup nu teu pinuh ku kakagum nu teu ngiceup-ngiceup berhatikeun kajang pentra. Ari gandring manik ngagoler keneh di kamarna. Pentra ge nyaho yen dirina keur dipelong ku Sukawati, tapi manehna jongjon we ngarengsekeun wiridan jeung ngadoana. Harita pentra ngalieu ka Sukawati. Atuh lu Sukawati tungkul asa katohyan keur neuteup ka manehna. Hiji hal nu pangapentra teu respek ka gandring manik. Pedah salila babarengan can pernah manggihan
Nyimas gandring manik katingali daek ngalaksanakeun salat. Hal eta nu ngalantarankeun Pentra teu pati narima kana tresnaning asihna Nyi Gandring Manik. Rengse sarolat terus harita ngariung di tepas hareup. Nyi, kumaha caritana bet bisa panggih jeung juragan raksa? Oge ambu akang, cek Pentra hayang apal lalakona. Jeung ari Nyai asal ti mana? Ari Nyi Sukawati ditanya kitu teh ngadon ngeluk tungkul. Bari ramisak cimatana. Kunaon Nyi? Aya nu salah omongan akang? Pentra bangun reuwas. Sanggeus cukup lila. Nyi Mas Sukawati harita ngarengha panjang. Abdi teh kawit mati wewengkon wetan Kang. Abdi salaresna nuju maluruh nu jadi indung. Dina umur 5 tahun pun biang ngaleos ngantunkeun abdi Kang. Duka kamana? Harita abdi teu ngartos kunaon put bian pun biang bet ngaleos ngantunkeun abdi. Nu keur ngeujeunna butuh kekasih nu jadi indung. Nyatungtungna abdi dilorok ku pun bapa. Waktu susu abdi 12 tahun pun bapak nikah deui. Da pun biang dianggap natos mangmingatkeun ku pun bapak teh. Nu asalna abdi dipikannya aku pun bapak. Saatos nikah abdi jadi seubeuh ku panyarekang. Wah ti pun bapak sok komo ti indung kawalon mah. Sukawati palwargi nyusu teh cipanona. Nu teu kaampeuh merebei deui. Malah pun bapak ge akhir-akhir sok tegan pikeun kajiksa ka abdi Kang. Akibat ngadangu tina pangaduan nu janten indung tere. Kalepatan abdi nu alit sok digegedekeun. Abdi kacida pisan sedihna. Bapa nu asalna kacida pisan mika dideuhtur mika asihna ka abdi. Janten robih pasipatanana Kang. Ceuk Sukawati bari harita neutup beungeutna. Andi jeung Nuliana harita nareutup we ka Sukawati bangun minum mang nyerikeun. Abdi salami 3 tahun ngalaman lara tunggara Kang. Pun bapak tos tara merhatoskeun deui kumaha kaayaan diri abdi. Nah salami abdi eta tiasa tuang henteu. Kitu deui tos tara makean ka diri abdi Kang. Bakat ku teu kiat tina hiji wengi abdi reureun supandunta ti bumi pun bapa. Nu maksana abdi ngaleos rek maluruh nu jandi indung. Abdi kabur teu saukur nganggo papakean sarakat awak teu sanes bohong Kang. Abdi tos nekat salami asruk-asrukan ka gunung-gunung ka pileuweungan. Estuning tos top badak top maung teh leres. Teu nyamutan deui kana kasalamatan kana diri sorangan. Ceuk Sukawati bari ngusapan di cipanona. Abdi apruk-aprukan begitu puguh laku. Kantos jadi tukang jajaluk Kang. Ngorehan sesakatuangan tina wadah-wadah runtah. Sukawati ngarandeg deui, tayeuh nama teu kuat nyaritakeun nandangan lalakon hirupna. Dina hiji waktos abdi anjog ka
kahiji pileuweungan Kang dina kaayaan abdi nuju kalaparan kerasaning nu maha asih abdi pendak ting hiji sepuh nyaku anjeunna abdi dirawatan dididik ku sagala pangartos ngayapi bekalan hirup abdi jaganing pageto numesa sasih kapengker anjeunna ngantunkeun Kang abdi kacida pisan cuang cieungna deui hirup nganinggang di nunggul pinang wae cuklek leuweung cuklek lamping jauh kasintung kalapa teh sanes bohong Kang diek dengeun diek lain jauh ka endong bapa nyatungtungna abdi ngantunkeun tempat pun aki nutos ngarawatan abdi salami meh 5 tahunan nya barang dugi ka tempat sepuh akang tadi harita nuju diraponan ku tilu pangeran sanca emas sanaos pangartos abdi teu sabaraha maksud sanaos pangartos abdi teu sabaraha abdi tos buleud patekadan bade ngabela jalmi nu kenging musibah kitu tah Kang cek Sukawati cukup panjang ngadadarkeun ngalakonan kahirupan manehanana. Palawargi sadayana di satu kangen pantok kamar nyimas gandring manik dirancung-rancung we ngadenekeun dongeng Sukawati nu geus dianggap saingan pikeun manehanana ngadenge lalakon Sukawati gandring manik ngangres oge ngilu prihatin keur manehna ngarasakeun kumaha samagahana teh Sukawati salila ieu duh geuning matak pikawati jeung lalakon Sukawati teh nah ari aing bet judes kacida tu ka manehna teh manehna mah teu salah naon hak aing make kudu ngewa ka manehna aing saukur hiji manoja nu mika cinta ka Kang Pentra bari Kang Pentrana sadira ieu bet teu katara-tara aya hate ka diri kuring Kang nanaon atuh kakurangan abdi bet asa cau ambon di korangan kanyare ka pipir-pipir cek gandring manik bari teu karasa cimatana ge harita mah haneut mapai kana pipina aing sepak panggih jeung Kang Pentra rumasa geus mika nyaah kacida ka manehna ngan kunaon atuh Kang Pentra jika nu api lain ka kuring teh nya manehna teu surti kana gerak-gerik aing cek garantos hate gandring manik bari nyusut si matana Kang Pentra saweos abdi nu mundur margi akang katinggalina langgung denden hate ka Sukawati rumaos abdi teu menarik di mata salira hapunten Kang niat mah hoyong sasarengan ka mana wae oge wios abdi nu ngelehan Kang cek gandring manik deui ngusapan cimatana karasa peurih dina jero hatena Kang Pentra pilileuyan Kang dugi ka iraha wae abdi teu boleh nyaatur deudeuh ka salira palawargi inji gandring manik kalayan make aji hampang ragana harita manehna ka ketajepan kaluar ti kamarna bari ngagembol-gembolanana manehna ngatajab lanti pisan keluar lewat tukang anu kebenaran juragan raksa jeung Ambu Sutina masih keneh di kalamar da puguh ongkoh manehna ngawatek haji hampang ragana jadi jongjon
Keur manehanana atuh ditepas aranteng ngobrol ngan pentra manehna nu asak penemuna ngarasa aya nu ngatejep tapi cek pemikirna paling bapakna atau indungna teu curiga ka gandring manik mah palawargi sareana ngaso heula sakedapnya ngaso. Alhamdulillah palawargi hatur nuhun masih kena satya manco di payunan channel sim kuring atau channel Cingleng genep salapan palawargi tadina sim kuring teh rencana yang absen ke palawargi tapi aduh hapunten palawarginya sim kuring dibujeng ku waktos ieu teh rupina mangkewenya palawarginya insyaallah dinu bade dongkap pasti sim kuring bakal silaturahmi ka palawargi pecinta dongeng Cingleng. Ayeuna mangga orang Bandungan nih palawarginya kumaha lajenganna ieu carita nyambung Pentra Jawara Tanggoh nincak bagian ke-38 karyana Kang Basarah. Sok palawargi sadayana mangga betot di bantalna ngupingkeunana bari nongeng ayeuna mah ulah hilap diselimut kade di lancingannya ulah nyemplong bila lebet angin sanesan naon hehehe prung palawargi wilujeng ngadangukeun. Wanci haneut moyan harita keur ngariung di tepas imah bari nyaneut sagala aya da puguh atuh juragan raksa teh jalma jugala di kampung Sorenda mah ngalobrol suka bunga balake cerakan bari nanggap lalakon masing-masing ngan Nimas Gandring Manik nu can katempo aya di dinya teh lila teu kaluar ti kamarna atuh pok harita ambu suntina ngomong ka Sukawati. Nyi cik gugakeun tos iang ieu teh namanya kebluk si nyai itu mah nya wayah masih kan can gugah geuning teu hade parawan kebluk keneh wayah kieu mah cek ambu sutina harita nitah ka Sukawati supaya ngahudangkeun Nimas Gandring Manik. Sukawati harita manggut jung cengkat tina diukna koloyong muru ka kamarna Nimas Gandring Manik. Terus Sukawati harita ngatrokan pantona kamarnya Gandring Manik. Tapi eueun nu nembalan panasaran panto teh disurungkeun lalaunan raket muka ana breh teh geuning di kamarna eueuh sasaha
Sukawati harita guragiru katepas deui ngabejakeun yen gandring manik teu nyampak di kamarna. Teu aya ambu di kamarna ge geuning, cek Sukawati. Har, na kamana nya? Kituna teh meh kabeh harita cara rengkat muru ke kamar Nyi Mas Gandring Manik. Nyata geuning palawargi gembolanana ge geus teu nyampak di dinya. Malah urut sarena ge geus beres rapi. Pentra harita ngareret aya kertas secuwir nyelap meh teu katara dina sela-sela kotak jeung enteung nu aya di jero kamar. Sakirat bari jeung eueuh nu nganyahwankeun ku Pentra harita dijepit ku dua ramona terus dikepeul. Nya kamana budak teh nya? Cek Ambu Suti bari harita gek diuk deui di tempat diukna anu tadi. Pentra tungku basa dipelong ku Andi teu wasa malik neuteub. Manehna ngabogaan kayakinan ku ayana Nyi Gandring Manik ngaleos teu bebeja teh aya patula patalina jeung diri manehanana. Nyawios atuh Ambu. Aya keperyogian panginten mata ngaleos oge. Nya, tapi naha bete bebeja atuh nya budak teh. Lina naon karunya Ambu mah. Manehna teh geus pahatulalis basa ngadongeng di padati mah. Geus teu boga baraya-baraya acan cenah. Cek Ambu Sutina bari ngarengha panjang. Sawios atuh Ambu sing salamet we urang doakeun. Cek Pentra bangun eueuh kahariwang. Pamalah Pentra kitu teh cukup ngerungkeun tarangna Nyi Mas Sukawati. Sabab ningali keur manehna Nyi Mas Gandring Manik mah ka Pentra teh sakitu pisan perhatianana. Nya geus we atuh ibuna aya keperluan nu leuwih penting meureun nu teu sempet dibejakeun heula ka urang. Cek Juragan Raksa milu mairan kana kacaritaan Jang Pentra. Da ti kamari ku ama teh katingali sumumuyung ta budak teh. Di Juragan Raksa nambahan. Tungtungna paluargi ngobrol teh jadi uplak ka ditu ka dieu. Ngan Pentra nu ngarasa dosa sabab manehna yakin kejadian eta teh aya hubunganana jeung diri manehanana. Ambu, abdi hoyong terang Ambu. Kumaha lalakon Ambu betiasa pendak sareng ama Ambu. Pentra bangun kaku kitu na teh. Ambu Sutina ngarengha panjang terus neuteub deudeuh ka Pentra nu asa can percaya keneh bisa panggih deui dina waktu harita. Anaking kasep ti awit hidup diiwat ku karaman leuweung barangan. Ambu kacida pisan leungiteunana hirup gebet asa percuma. Nya Ambu nekad maluru hidup sanajan Mang Andi geus nyanggupan neangan hidup sorangan. Ambu asruk-asrukan persis jiga Sukawati. Los ka leuweung-leuweung ka gunung-gunung puguh ka pilemuran mah. Malah Ambu teh geus dianggap jiga nu gelo. Da puguh kayan Ambu teu puguh papatuhanana atuh. Jawa abak lagedu pikageuleuheun baju rabet. Malah Ambu lila sering mangkal di pasar bari kurah koreh kana wadah runtah neneangan kadaharan sesa. Rag Ambu Sutina ngarendeg heula
tika rasa kumanehana cimata merbayi masihan pipina. Sanggeus aya tahunna ambu teu mangihan raratan, nya ambu teh lunta kalah kulon. Ambu asup deui ka pilemburan, ka pasar, maksud teh rek nangan kadaharan sesa di tempat-tempat runtah. Jadi galandangan deui ambu teh kasep. Bari awak geus bau da puguh papakean teu ganti-ganti. Papakean bekal ti barang ini ke nungtutan dijualan ka tukang loak pikeun ganjal-ganjal beuteung. Ambu geus buleud pateganan sanajan kudu paeh di tempat lain ambu ridho asal bisa papangijeng hidup kasep. Cek ambu sutina beri neuteup ka pentra ngadengena teu kawawa manehanan harita ngawarawu kana suku indungna. Ambu hapunten abdi ambu tos ngalantarankeun ambu kadungsang-dungsang. Hapunten ambu, cek pentra manehna ge teu wasa nepikeun kabedah cimatana ngadenge lalakon nu jadi indungna samodel kitu. Palawargi aduh hanya kapisan ye naskahna kabujeng seep. Rupina palawargi carita nyambung anu judulna Pentra Jawara Tanggoh bagian ka 38 dicekapkeun dugikeun ka dieu nya wargi. Simkuring teu boleh nyungkeun dihapunten tina samudaya kalepatan. Mugia palawargi sing aya dina kasehatan lahir batin. Mangga wargi hapunten sanes kirang sono ya. Amit mundur amit mungkur pileuleyan. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.